khususnya resep drama kedah apal naon wae struktur nu aya dalam naskah drama. Gitunya katanya ya sebatas santunan sosial naon Nu umum dina naskah. kasang jadi pan babiji teh penuruan ini penuruan teh urang teh ngadugikeun reasoning alasan-alasan anu kudu bisa diterima kudu maca ya di antawisna aya kasang tukang sosial teh kumaha kadudukan naskah kedudukan objek penelitian di masyarakat itu sanes nggambarkeun masyarakat secara umum karena eta ge bagian berenangnya tapi kedah didugikeun kumaha kedudukan kalungguhan eta naskah di masyarakat. Judulna naon? Judulna struktur jeung ajen moral dina naskah drama Panti Jompo karya Hidayat Suryalaga. Terang eta naskah drama sok ditampilkeun di mana wae. Abi teh kana milarian di internet mah tak acan aya anu nonton tapi teu emang teu ka videokeun atau napi teu ka salahkeun gitu. Sebilari na YouTube. Nah YouTube teh bahasa itu ge tos milarian tapi teu kaluar duka emang pencarian mun duka emang terus dina dina sadayana berita aya teh kami milarian Panti Jompo mah mun searching naskah drama Panti Jompo teh emang kirang keluar gitu sih. Tapi aya sabaraha item hiji dua lagu anu ngaikeun naskah drama Panti Jompo teh paling aya di selatan siga Hidayat Suryalaga nembe aya Citatan Panti Jompo hiji dua ari kenyang ti mana naskahna saat itu pas sempro ibu. Oh gitu, ibu di pasihan gitu? Kan kawin nalik. Terus di fotokopi? Atas ibu. Ada hasil terus kayak bukan? Atas kayak Kieu maksud ibu teh kieu. Jadi urang teh kedah menggauli objek penelitian. Ya, dugi ka mana eta objek penelitian di pikaterang ke masyarakat supaya jadi alasan nu kiat. Ya, ieu pan ieu teu acan aya informasi seueur ngeunaan eta naskah. Tah naon anu kurang bade dibidikna? Menarik teu kira-kira gitu nya. Jadi kudu didugikeun heula. Misalna naon namina teh para pangarang Sunda ya aya anu nyerat naskah drama. Gitu nya. Naskah drama anu dumasar kana kehidupan modern atau napi kehidupan tradisional ya eta naskah drama teh disusun pikeun pagelaran atau pikeun bacaan unggul dan kitu bacaan heula di antara naskah drama nu sakitu seueurna teh aya judulna Panti Jompo karya Hidayat Suryalaga. Eta naskah drama teh nyaritakeun naon dugikeun heula eta nya dina dina YouTube ieu naskah drama teh teu kapendang dina pencarian aya sabaraha sawatara anu nyampakeun berita atau napi iber ngeunaan eta Panti Jompo kikituna ieu naskah drama teh mungkin wae aya anu tos aya anu magelarkeun atawa acan magelarkeun tapi kekuatan ieu naskah drama nyaeta pangarangna misalnya pangarangna mah seueur aruningaeun Hidayat Suryalaga lain hiji pangarang anu samanea kitu nya geus terkenal karangan-karangan naskah dramana sarawae pinuh ku ajen Hidayat Suryalaga teh lahir di mana nya sajabana siga kuring-kuring teh tapi languring geus dugikeun ku urang eta teh ningalikeun posisi objek penelitian urang penting lamun naskah dramana teu dipikat rangkum sanes pangarangna kena pangarangna pasti dipikat terang jadi hiji jaminan gitu nya jadi ieu ulah ngawitan tina teori nya tapi tina naskah drama eta ya eta drama terus ayeuna kan aya festival kamari terang teu festival naskah drama
Tuh, mahal, engkau naskah drama, tapi teu apa, tidak menggauli objek penelitian. Naskah drama seueur dianggo ku festival drama bahasa Sunda. Tah aya teu naskah ieu dianggo. Upami teu dianggo, aya teu ngaran Hidayat Suryalaga di naskah-naskah nu dianggo dina eta festival eta didugikeun. Jadi bagaimana tanggapan masyarakat kana eta naskah? Ya, di eta teh jadi hiji kekuatan. Jadi itu memang menarik. Lamun teu acan aya anu naluktik misalnya nya, nah urang diasongkeun. Tah di dieu teh aya ajen-ajen naon. Tah aya ajen-ajenna teh dirugikeun teh ku urang. Ajen Kesan tukang akademiknya. Di naskah drama eta. aya ajen moral gitu. Ieu naon judul ajen moral ieu teh? Mohon ajen moral. Mun ajen moral terus kantenan. Hubungan ajen moral kena di masyarakat. Naskah boga konjoyan ti sabaraha aspek pikeun panultikan nyata konjoyan dina segi bahasana. Ieu naskah miboga basa nu gampang kaharti nu maca atau nu nongton lantaran gunakeun basa nu biasa dipake ku masyarakat dina kahidupan sopan tersebut oge loma. Jadi ieu aja naon ieu? Aja atikan basa marina tiasa nya. Mohon aya coba ge ku pamungkas dina aspek artikan ieu naskah bilang penting pikeun nu narima ieu ngawi susah ngerti pikeun terus kewajiban salaku budak salaku kalau sebagai naskah ngandung tong titik atuh koma nya sabab teh kengeng dihareup naskah anu pangajaran nu meureun di zaman ayeuna jalma-jalma geus teu paduli deui. Paduli teuing teu malire nya teu paduli teu malire. Tah ieu terus aya di dieu ajen. Jadi engke coba di struktur penulisannya sing halus ngawitan nonton tina teori tapi tina kasar tukang sosial dari suasana sosial turun kana teori-teori turun kana nilai-nilai tadi teh ya turun kana penelitian sebelumnya jadi kan orang sereanya nah, gitu. Kumaha struktur carita kumaha struktur naskah ajen moral naon wae kaliwet nah ieu teh analisis teh coba enak ibu ningali bab 2 cuma raga mikir halaman 20 ya coba eta kumaha ieu teh heula panderina ka mana ieu heula panderina diagram teh ka mana alurna ka mana buka atuh teh aya tanda panah tanda panah ya mohon atuh daya tanda panah ya terus coba tinggal eta ieu pan judulna raga mikir mikiran naon ieu teh panalungtikan nu bade di pan ieu bab 2 bab 2 mikiran naon teori eta kalau kahiji naon struktur naskah nu kahiji di luhur naon naskah drama apa kemikiran teori jadi kedana kumaha teori anu kaditen dina naskah drama naskah drama teh teorian gitu teori anu dilebetna teorian naskah drama teh itu sih Bu wah ya teori dina nyusun naskah drama nah berarti teori heula naskah drama heula teori heula jadi nyebat ke raga mikir berarti kemikiran teori lain mikiran objek penelitian jadi kudu dibalik etana diagramna ya janten teori heula hambe naskah mohon atuh gitu teori itu jadi kan pendekatan kanggo objek penelitian eta jeung kumaha ieu teh heula panadina kaluhur ka handapna arahna sing leres nya kanggo tanda panah terus mereka terangan tanda panah eta hartina naon mun kagigir naon mun kaluhur naon mun handap naon mun dua panah naon hartina ya oke ini bab 3 ujung sumber data datana mana eta 2 ujung sumber datana mana datana naon datana naskah aya naskah data atau sumber data sumber datana naon
teori. Astagfirullah. Ai data teh naon itu dibacanya, teh baca metodologi penelitiannya. Atau copy paste ieu bab tiluna. Tuh ibu. Baca metodologi penelitian teh. Masih ibu no. Silap. Coba naon disebut data. Data teh objek nu dita anu ditalungtik. naon objek talungtikna. Sekarang Ai, patuh sumber data. objek anu ditalungtikna Naon? ajen Hiji, sareng struktur. hiji naon? Ajen moral. Hiji moral nu kasabaraha ajen moral. Nu kahiji naon? Hiji struktur carita. Terus, struktur naskah drama. terus. Sareng ajen moral. Tah eta data itu sadayana informasi nu patali jeung ditanyakeun ku urang. Rumusan masalah. Jadi dia kudu aya data dan sumber data. Ke turun ke handap. 321 data, 322 sumber data. Datana nyaeta sajumlah informasi nu patali jeung 1, 2, 3 dina naskah drama karya Hidayat. tah kitu. Naon struktur formalna, naon struktur caritana. Ajen naon, ajen tina primordial Sunda tetapi ajen tina kebangsaan, tina Sisdiknas. Begikeun eta. Terus nu kadua sumber data. naon sumber datana nu kahiji? Subjek di mana data eta di Naon? naskah drama. Naskah drama jadi nu kahiji naon? Hiji teh data. Jadi nu kahiji naon? Sumber Naskah drama. Naskah drama lain identitas. Nu kahiji naskah drama. Ya, kini naskah drama aya isina deui identitas jeung ringkesan. Kumaha ieu teh? Ya, anu kadua sumber data naon? Biografi, pangarang. Terus kan nya? Ai, kumaha ieu teh ini maca teori na tuh ame paham kudu aya naon dina bab tilu teh. Bab salajengna teknik penelitian oke, iya. Cobi ieu tinggalnya. Dina teknik olah data baca. Data nu geus dikumpulkeun ieu dirangteukeun diolah dumasar kana lengkah-lengkah di handap. Ngomongkeun lengkah-lengkah di mana? Dina teknik atau dina lengkah-lengkah? Di lengkahnya. Atuh. Mau nyeruseun teknik dibahas teknik. Teknik kumpulkeun drama naon telah kusakate naon anu dilarian ku urang. Ya, dina neuleuman naon ngamutalaan naon ya, dina nitana naon. Sami jeung ngolah data ngomong teknik naon? Studi. Ya eta baca. Naon? Teknik ngolah datana? Teknik ngolah datana analisis data. Analisis naon? Analisis naskah drama. Apa analisis naon? Naon udah analisisna? Struktur. Tah, analisis struktur cerita, struktur naskah drama. Jeung analisis kajian urang kitu. Sok sing lereskeun deui yeuna. Ieu pindahkeun tah kana prosedur. Instrumen ngalieuna. Oke, instrumen data. Ya instrumen bisa mengumpulkan data, tapi aya tabel analisisnya apa dina ngolah data? Instrumen ngolah data, coba tingali. Ya. Kartu data digital analisis. Ya masa dana kena ngolah data ya mah. Instrumenna mana? Instrumen ngumpulkeun data. Terus kan kayaknya instrumen ngolah data, instrumen ngumpulkeun jeung instrumen ngolah benten sanajan engke aya poin-poin anu sarua. Ya. Ngumpulkeun catatan we ngumpul berenang. Ari nyarioskeun analisis mah terus kana ngolah. Ya. Terus engke naon tadi teh eta ditamikeun lengkah-lengkah panuntikan nya. Ieu mengarang bebas ieu tinggal di bab 4. Hasil penelitian. Rumusan masalah aya sabaraha hiji? Aya 3. Naon nu kahiji? Struktur carita. Ieu nu kahiji naon? Ringkesan.
konsisten teh Itu ibu kedana ringkesan di tadi di sumuhun mengarang bebas teh iya ya Tuhan. mengarang bebas teh itu langsung we kayak struktur Cari carita itu jadi pan ari dina tiri bab 4 hasil penelungtikan yang pedaran jadi kada aya sabaraha hiji turun struktur cerita bab 4 hasil penelungtikan yang pedaran jadi kada aya sabaraha hiji turun hasil penelungtikan jeung jadi sabaraha hiji dua opat hiji hasil penelungtikan naon penelungtikna nu tilu teh pedaran naon pedaran nu tadi tilu teh pedaranna bade dimunculkeun judul mangga bade disakaliguskeun sadayana mangga ya oke ieu strukturna dareskeun cing dina tema ibu nya tema struktur carita tema pada cerita alur tema ieu tulisan Stanton ya teh temanya teh disebut satria antara jauhnya sabaraha yang nyata drama tema dina ieu naskah drama nya eta bisa leuwih disebut satir naon bisa leuwih disebut satir teu make leuwih sagala tuh tema dina naskah carita nya eta naon temana ibu kaayaan anu ningalikeun unsur moral sosial ekonomi sarta politik oh gitu tema kitu mah di mana-mana ge pasti aya tuh pasoalana dina naskahnya itu cerita kumaha usahana mana pasoalana sabaraha pasoalan eta dina naskah eta pilari teh pasoalan pasoalana leuwih ka jalma-jalma anu ngagulkeun kabeungharan sareng kakuasaan dibaca teh kajian sastra ibu dibaca sakitu tadi teh bukuna bukuna ya teh aya di nah tadi anggo atuh mau bisa menarik tema orang upami teh nganalisis pasoalan pasoalan naon di dinya ieu kan nyaritakeun naon sih Pati Jompo teh saha tokoh utamana Ibu Moyas kumaha caritana cenah janten Ibu Moyas teh anu gaduh Pati Jompo di Pati Jompo eta teh nalika muka Pati Jompo eta teh ngaresmikeun Pati Jompo eta ngulem babaraha tamu di dinya teh teu dituliskeun sacara nami gitu secara jeda namun dituliskeun tamu hiji tamu dua tamu tilu tamu empat terus gitu di dinya tamu-tamu eta teh hoyong nitipkeun sepuhna ka Panti Jompo Ibu Moyas eta tapi aya babaraha hal anu ngahalang anu janten halang di dinya teh kusabab si kamarna ukur aya 5 sedangkan anu bade nitipkeun teh tos leuwih ti 5 janten ti babaraha tamu eta teh paagul jiga kabeungharana abdi mah leuwih beunghar gitu sakitu. Nah, kan eta sabar pasoalan ka hiji eta Pati Jompo kurang kamar meureunna. Nu kadua emah datang deui. Nu katilu semah anu gerde hulu meureunnya atau paagul-agul. Adigung. Itu terus aya tilu pasoalan. Terus naon deui? Teras teh anu di tengah-tengah teh aya tamu aya nini meureunnya ibu anu teu diundang gitu nu teu diulem eta mah nuju ngiuhan tapi Ibu Moyas teh karunya ngan janten ku Ibu Moyas teh dicanak kalebet di piwarang terus we di Panti Jompo wae gitu. Tapi di dinya teh kusabab aya ibu nini euis eta janten tamu-tamu teh beuki ieu deui ibu kan tadi teh atos ieu sigana teh kamarna berarti ayeuna kan kudu ngurangan deui hiji gitu kamarna teh tapi teu lami Nyai Euis teh dijemput ku anakna meureun ku tukang beca eta teh anakna sareng pamajikanna ngajemput da salaleresna mah teu ngusir Nyai Euis eta tapi ukur salah paham hungkul janten Nyai Euis teh dicanak we deui antukna mah si kamar teh masih kurang hiji da tamuna aya 5 teh sareng pajabat hiji genep masih kurang hiji namun pajabat teh
ngarasa iba meureun ningal tukang Karunya. beca, mohon karunya ningal tukang beca teh bager ka kolotna, sedangkan manehna bade nitipkeun kolotna di panti jompo janten dicandak we deui akhirna mah si bapana teh. Persoalan teh nya. Hah? Persoalan teh. Persoalanna aya Ya seueur. Jadi kena ditetaana persoalanana. Tina persoalan-persoalan eta nu kapendak urang disusun. Ya. Jadi tema ieu panti jompo nyaritakeun hiji tempat panti jompo anu jerona seueur konflik ngeunaan ibu panti jompona teras kamar anu pinuh teras naon teras disusun ku urang. Jadi saat urang malihan tema teh pasalan-pasalan eta disusun eta temana. Sedangkan anu disebatkeun di dieu mah politik di tema unsur moral, sosial, ekonomi serta politik eta mah tema umum. Tema umum bisa asupkeun naskah naon wae eta mah. Ari tema nu ieu mah naskah khusus teh aya. Bereskeun dieu nya. Terus ini lebat kana struktur formal sadayana aya teu? Kapendak teu? Sok. Nomor 47. Coba eta prolog sanes. Mohon. Dibuka ku Coba naon prolog teh? bubuka dina drama anu ngajentrekeun kaayaan drama kaayaan Caritaan awal nu ditepikeun dina bubuka drama eusina mangrupa ebrehan kaayaan palaku, paguneman batin palaku, suasana pagelaran atau konflik carita. Aya teh eta. Eta mah naon? ieu teh Rama Agung. Jadi iya prolog teh. Teu aya. Prolog mah misalna geus nya dicaritakeun di hiji tempat aya panti jompo anu ngadeg di tahun 1845. Eta panti jompo kacaritakeun ayana pasoalan-pasoalan antara nini nu jarompo jeung ibu pantina. Ya, di naskah drama eta teh aya saperti Teu aya mah teu aya teu kada kosongkeun. Ya atawa di hiji kerajaan ya disebut hiji raja anu adil paramarta. Nah, tapi rakyatna pati dina hiji mangsa aya pasoalan tu rakyatna protes nepi ka raramean kudu bisa ngagulingkeun eta kerajaan. Kumaha salajengna urang tinggal wae kitu nya eta prolog ya. Terus sabaraha hiji sadayana anu kacumponan anu teu aya teh aside ibu Said baba episode aya nya. mun episode teu aya terus babak sareng adegan ge teu patos dijentrek teu Ieu aya sabaraha adegan. Udah bisa analisis urang aya sabaraha adegan. Bagian-bagianna teu. Teu aya di naskah nama Pak margi si caritana ukur di hiji tempat di panti jompo sang waktu snage sami janten teu aya adegan anu jentrek gitu kanggo mindah-mindah. Ya urang udah tiasa analisis. Apakah itu sebuah adegan, sebuah babak? Ngan sababak berarti mun sababak teh mah. Diwangun sabaraha adegan. Adeganna sabaraha eta aya deui. Robahna kajadian di hiji babak. Sabaraha kali robah ieu? Paling ku ayeuna jalmi anu Asup. mohon Sabaraha? di mimiti mah kan tamu heula gumulasi terus teh tamu nu lebet teh berarti ayana Nyai Euis terus teh ayana tukang Asup deui eta. mohon Itu lebet seueur sabaraha adegan eta. mohon Udah tiasa dijentrekeun. Ya.
Terus iya epilog sanes iya awas deh. Epilogna ditutup ku ditutup ku dialog. Sanes atuh dialog atuh sanes epilog. Tapi aku masih tadi. Misalnya ya berarti teh aya teh epilog. Teh sawios. Nah, ya. Ika atuh sadayana bae muli pamios Bu, pamios Neng Ati, pamios mangga. Misalnya tah kitu carita ngeunaan panti jompo teh ya anu dina akhirna sadayana paragja. Berarti Muhun ya nu jadi nu nganterkeun jeung anu pamit gitu ya indi tetidinya ajen moral gitu. Ajen moral aya sabaraha anu kapendak? Aya 3 Ibu. Tina 4. Aya 3. Itu ieuna anu patali jeung nurani tanggung jawab sareng anu ngawajibkeun. Ya ajen moralna nu saha? Anu bertens. Nu bertens. Tapi Ibu nih tadi dina bab 3 panjang ajen moralna mana? Oh iya, tanggung jawab nurani ngawajibkeun. Jadi teh aya hiji. Anu sifatna formal. Oke. Kesadaran. Ya, ieu kesadaran rata-rata kieu wae nya. Pan kesadaran teh aya hal anu didiskusikeun. Sanes ringkesan analisis Neng. Ya. Kineraskeun deui kesadaranna nya. Kesadaran ngeunaan struktur formalismena, struktur naratifna, jeung kesadaran ngeunaan ajen moralna teu kada sadayana di babar anu pangaresepna urang mana ye kapunjulanana dina ieu teh ternyata dina strukturna dibabarkeun ku urang atau kengkeran dina strukturna kengkeran eta didiskusikeun ku urang hubungkeun jeung teori hubungkeun jeung penelitian sebelumnya biasa sebelumnya dia teh nya hubungkeun jeung wawasan urang hubungkeun jeung kritik di persoalan-persoalan we di masyarakat di negara kiwari ya persoalan sosial anu ayeuna nyararampak kumaha jadi sanes ringkesan analisisnya terus deui terus dumasarna kana ulikan struktur nasadrama tema da ieu teu kedah nyarioskeun kitu deui langsung we struktur carita dina ieu naskah drama ngawengku tema fakta carita jeung sarana carita tema nu nyampaknya eta perkara saha kumaha isina geus sajabina kitunya secara umum temana nyata tema ngeunaan sosial kitu meureunana terus fakta carita aya naon tadi alur latar tokoh gitu kan ya sama ieu ge ngeunaan ulikan struktur naskah drama teh kitu langsung struktur formal naskah kapendak tina sabaraha unsur aya sabaraha unsur nyata naon wae sami ieu ge ajen moral nu nyampak nya ajen moral nu nyampak nyata aya sabaraha hiji nyata 1 2 3 4 ajenna kanana naon ieu kaciri kaseluruhan can aya ya ajenna kana ieu data naskah drama teh kumaha lengkap teh nah ya strukturna halus teh ajen moralna gitu ya luruskeun deui terus dipariksa daftar pustakana roh mohon atas mau menilai ya ciri-ciri bagi sami tah ya aya nu kasar aya nu loma aya nu lemas konsistensikan cara nulisna tata fungsiona kecapana dipilihan deui tos